ayat ya wadzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi tegar mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi tegar mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana, negarana panggedena, negarana pangmahmurna, haji jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina, agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia. Mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia, orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh, Masya Allah. Ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia, dunia nyaho kabeh. Ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos karar itu mantak ke ulah hayang urang masur asa pas jeung Al-Qur'an jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anan milo satungtung eueuh los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah jelema ngambeun ge bakal modar gitu bae sih hese amat sih jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren murid nangis bararisa salat belajar dinyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih nu tatadina salat terapih jadi rapih nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajen kumaha ge kadieuna osok dibawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos gitu mah otomatis kudu menang kasinggung nggak bagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia kuaing di nonaktifkan puguh barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae puguh bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu kuari mah barang bau sia suri kos ngarti bareng jeung presiden urang ayo aya presiden dirinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana jaraja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing moal dimangpaatkeun teu mabruk ilmuna masyaallah mantap atuh wayah jeung pemerintah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh oh cenah kiai aya deuk masur mah teh loba nu jari raja teh teu jaraheun ye dengekeun lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg deuk jadi lurah deuk jadi camat deuk jadi bupati jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan eta mah hanya sekedar anugerah Allah pasal ai can jadi mah boro-boro sagede urang sagede Harun Ar-Rasyid raja kudu jadi rakyat heula sagede Abu Bakar Shibli gubernur teh gubernur berangkat dan nyana kumaha eureun nyana jadi gubernur Seksiri Sikti teh bos terbesar di Baghdad kulantaran manehna can boga ilmu batin resep kana dunia ditinggalkeun heula jadi bosna kae geus jadi wali ka Karak berangkat teh Imam Ghazali geus 13 tahun jadi ulah sok sacablakna sungguh tuh naon jadi bupati jadi gubernur ge kiai ge atuh kiai nu mana manya kiai modal sia ya, dah ceng pikir itu. Ya Allah, ya Rabbi, manggarat sumul hayatun galak gasa dunia. Jadi orang teh okos kudu bisa kadeulina mah okos resep padahal teu. Gitu. Ulah padahal mah urang teh resep kadeulina kos henteu tipu tah maksudna. Nu bagus mah kadeulina resep emang bener resep.
Ai urang mah lain emang kadeungan resep padahal mah bener-bener resep. Atuh sedang tama kos kitu mah. Pak bisa-bisa hirup jeung Allah. Allah nu maha ningali, Allah maha nguping, Allah maha uninga. Per detik datang ke urang maot didelekeun ku Gusti Allah sing hade urang, gulak-gilek diri urang. Ih, sing hade jasa, sing hade beusi salah sebab dititipan Al-Qur'an, dititipan hadis. Kitulah dalam rangka dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua jelema tinggalkeun Muhammad, tapi ka ditu lah wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah wa dzakkir wallahu a'lam.